Beneran, Pak. Bang. Ya, Man, ya, ayam jagung, man. Mana yang jagung? Siapa yang ngamuk we di kena hakaneun mah. Ada. Yang jagung dah. Habis ya. Amis. Di mana? Terus di puskesmas nempel cilaka di hareup di dinya. Cilaka. Oh. Tah, orang mana? Tuh ini tetep pugu orang mah. Oh iya sih nya aya mah keur lalu lintas keur orang nu libur Natal tahun barunya. Apa? Orang Korea tadi reka Waneasa. Cet. Oke, nyebrang ge nama. Cilaka, Pak. Bang. Oh, pas riwat gitu atuh. Kita ini udah kesuek. Kode lu warawak kode itu. Bawa bisa Mas. Wah, suek itu mau kali jahit. Jahit. Bisa dijahit emang baju. Yang bisa dijahit Bisa sedih. pasangan sleting. Lain di pasangan resleting maksudnya tiga baju anu bolong langsung dijahit kulit oke lah mun suek mah dijahit gitu. Berarti bisa kemudian dioperasi kos jaket. Aduh anjir jatuh lain kain dia mah banyak Kulitnya diobras. Aduh Ya, tinggal ikan ya, ilmu selebor, sarana kia ya. Jangan nyelap nak. Duh, si gua motor orang siap mereka mana ya? Tilan koeng ah. Nah, tali ah. Ini. Seperti biasa pas di Facebook. Pak, kemana Pak? Teknisian galon. Coba minjem galon tuh coba. Jika halus gimana? Yang naon mana? Mau bisa disuruhin gimana? Ya. Goblok. Goblok ya ada aya tolong. Ah. Aya kopi nanti nyi. Ayo kopi naon cai panasna kudu naheula euy. Nyesek atuh nah heula. Ngirun lah tuh cenana. Iya keur kela tungguan. Belah ya cuaca keur alus soalnya ya. Sok Ji, cina asupkan Ji. Siapa Kak? Asyik tah ya. Ye, nanaonan atuh teh. Modar itu senang. Saya kopi wa. Arek aya mah. Kana tuh. Gimana keren? Orang nyala kopi nah. Sebengasane udah deh lah. Sok. Udah deh lah nama. Orang suka mah tinggal ting moal teh. Hujan wae mah. Anyis. Cokotan di udah sih udah deh. Duh, kain. Cara yang pelangan ini. Bener ya. Peaki udah tuh. Yang balik jalannya. Oh atuh. Nah, aing ngeludas bang itu. Koreknya di bawah deh.
Kak, kereta mana? Rek goes. Tersalah goes lah. Tuh pokoknya keren loba. Pegawai ini mah gak loba kene. Kasih cicing ini mah. Enggak goes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Iya. Bos, ya mah geus teu bisa diomehan teh kieu carana namanya ya. Kira aku akalan bisa meureun. Bayana hampura. Ieu mah geus kronis penyakitna ge. Emang penyakitnya naon eta? Ya pokokna mah ieu mah dirujuk ka IGD ge, ieu mah geus moal katulungan pisan. Ieu teh penyakitna teh lambung aya, ieu teh asam urat, jeung roromeheun ieu teh. Asam urat, rarombeheun. Nah, makanya jadi aya banyak gitu-gituan. Kenal mana nih siapa kan? Udah pak. Lagi pas bawa. Rek, gitu ya. Dah. Balik banyak. Oh, dik. Coba itu kurang di siapa? Kita mau pamer dah. Pagen. Naik ke, nunggu ya. Balik kak. Oh, cek. Sahanya. Waing. Kenal nih. Usap dia. Kita saha. Kita si Iman. Mana empang bapak si Iman ya mah? Iman empang urang. Oh gitu. Iman empang urang. Nah si Iman atuh ini tanggung usap ka aing. Aing beak. Si Iman baloho aing bantu bener bapak. Dia saya. Oh si Iman bener aing tadi. Aing cinta. Si Iman nih pu ka aing si gua teh bener empang bapana tolong. Si kuah katipu si nyao ieu mah nempang aing dari nage. Aing hayang ngusuk untuk nunggu banget. Saha teh di rumah teh. Goblok ngarureana aing kemarahan tapi eueuh. Aing molor deui dah. Supaya di mana euy? Aing perlu ya. Goblok sia saha ieu bieu teh kekatrok ku aing intip enaon ku aing sia. Goblok sia. Gimana mah kenaon pana? Pakai pan geleng nih piriwit. Nah, beket piriwit segala. Pan geleng nama di kana usupkeun. Piriwit tinggal ditiup. Kalau teh ngajalajan tinggal disiup lamit. Oh, Gua make pan naon eta? yang make pelet. Nah, make pelet. Apaan ai pelet mah ayo tong boroning lauk awewe ge nyalampurkeun. Tinggalikeun. Oh, awas song deketing si ka babuk. Nah,
coba kudu langsung sapat ya, malah kayak kudu sapat. Lamun ieu sapat berarti budak-budak seukeut. Lamun urang teu sapat berarti budak-budak mintu keneh ya. Sok, ya tinggal urang nempuh urang. Was. Sok. Anjing. Oh. Heula. Sok. Sok mainan enak. Ya. Anjing. Bro, usaha ngalongkan botol. Ya, cek aing. Alah, syah, alah. Aduh, baik. Nah, ini cikua orang-orangan gue ingat. Udah, Mak. Ini makan ke dulu. Ya, kurang kerusuh ya deh. Parah tuh naon tuh. Dia lagi nanti udah gini, Mak. Aya kerusuh dia nama. Ini lama terus berbeda. Berarti pot. Asik iman kamana itu aing kerusuh teh melilila-lila teuing itu meuli bensin teh. Pak kenapa Pak? Bungan sih mana teh meuli bensin. Oh maaf Pak, urang nak balik. Ayo motor saha? Ayo motor urang ieu mah. Dia goblok asik iman. Emang kunaon? Ada yang meuli bensin dina beuteus si ganteng motor maneh. Nah itu kurang di dukungan. Ganti gaya. Ganti gaya. Ganti gaya. Eta. Balik atuh sia teh sopan ting. Oh, sia. Ini parah nih. Harta yang paling berharga adalah istri muda. Harta yang paling berharga adalah duda kaya. Dengekeun. Lain bungelin ulinan urang mah nya, cuman emang tingkat kebahagiaan urang mah sederhana geuning. Jadi urang mah melepas penat dengan cara molor sapopoe ge asa geus liburan ka Raja Ampat euy aslina. Anjay. Diisuk dengan bahan kate mangi-mangi keur mah hujan. Ya, ngopi deui. Jangan nyian konten teh tidak semudah menonton. Benar teh? Mantap. Liur mah mantap. Nonton mah tinggal seseriannya. Benar teh? Nonton mah. Anu nyian konten mah nya kitu teh lah. Pusing. Matakan hargailah konten orang lain. Meskipun itu jelek, tetap hargai. Ulah dicela pokoknya mah batur teh menang hese, menang mikir, nya beak kuota, beak waktu. Gitulah pokoknya mah. Kumaha barudak? Well.